Kumaha cager wa? Alhamdulillah sehat. Aduh menikah hese dek hayang ngundang gua ti kamar ieu. Sibuk-sibuk henteu da aya nama boga karyawan. Pan aya nama nambah kolam deui 10 kolam dek teh jadi teu bisa ka mana-mana. Ngamanoran heula nu garawe nu alanyar. Lain bejana cenah uas sukses kana budidaya lele euy. Kumaha deka bisa berhasil kitu omsetna meningkat ratusan juta eta teh. Dan kenapa harus Nya budidaya lele? kunaon dek memilih budidaya lele karena permintaan pasar yang sangat tinggi. Malah mah dek oge can bisa nyukupi ieu teh. Permintaan pasar loba tapi pembudidaya lele semakin berkurang. Ieu teh nyata. Oh gitu. Kunaon jadi berkurang kitu wa? Apa aya kendala sesuatu kitu anu para pembudidaya mantak wegaheun kana lele deui? Naon sih kendala-kendalana menurut wa nu menyebabkan para pembudidaya semakin berkurang? Rata-rata nama nyeta harga pakan anu semakin ngacambling, anu kaduana tingkat kemaktian yang begitu tinggi, terus nu katiluna pibangusin ka tatangga kusabab caina bau teh kadang sok disiukan ku hama. Minimna pengetahuan da kurang tatanya teh mental we anu goreng sehingga geus gagal sakali teh geus mung nyoba deui. Terus modalna eta pasti tina riba nu menyebabkan moal barokah. Nyata riba mah bikin sengsara geuning nyawa. Pan haram teh Tapi duit gua nawa. bisa mengatasi masalah-masalah eta geuning bahkan gua nambah kolam ayeuna mah. Pasti aya rahasiana ye. Pan segala sesuatu ge meureunan aya syariatna jang. Tidinya pentingna pengetahuan teh. Coba atua berbagi informasi lah jangka nu teu nyahoeun anu kurang pemberitahuan bagi pembudidaya ameh supaya teu ragu deui kitu jang usaha lele teh. Bejaan tong nya. Rahasiana Pelit-pelit deui sia teh. Sok walah sedakoh ilmu atuh bejaan rahasia kunci-kunci sukses budidaya lele teh. Sabenerna mah kunci namanya di Watego Gumilang anu memperkenalkan deek kana biovlog teknologi. Harita deek ngiluan workshopna Gumilang Farm. Terus deek dibimbing selama 3 bulan. Mayar deh teh wa. Mayar atuh. Atuh dah kudu gratis mah keterlaluan wa ayeuna mah ki IG geus mayar komo deui meureun eta ilmu kunci-kunci sukses kata dibayar. Da batur ge menang perjuangan hayang tika berhasil teh. Jeung pasti ngaluarkeun biaya Tapi teh pan wa. loba keneh anu teu sadar kadinya. Ya Allah sadarkanlah mereka yang belum sadar akan itu. Bejaan atuh tong hayang gratisan wae gitu. Berkorban atau sedikit mah. Berarti ku teknologi biovlog mah bukan hanya mengurai limbah wanya, menjadi pakan alami. Boro limbah pengangguran oge bisa terurai ku biovlog teknologi mah. Bisa dijelaskan tuh wa kumaha cara kerja Aduh, biovlog dek kurang teknologi teh? bisa ngejelaskeun secara rinci nama. Piraku. Tapi tenang, dek ieu mawa video penjelasana langsung wa Teguh Gumilang nu nyampekeunna. Atuh ku wae. Eta pur salah ngejelaskeunna. Sok parelol pandek Ari gitu mah bentesnya. miti tepung tungtung.